Wal qismus tsani sareng ari bagian anu kaduana tina murtad al af'alu eta pirang-pirang murtad ucapan kasujudin sapertikeun sujud li sonamin kana patekong au syamsin atau sujud kana panon poe au makhlukin atau kana makhluk akhara anu sejena. Wal kitmu thalisu sareng ari bagian katilu tina murtad al aqwalu eta murtad pirang-pirang ucapan wa hiya sareng ari itu aqwal kafiratun eta anu loba jiddan kalawan kacida latanasiru anu teu bisa karingkes atanapi teu bisa kaitung itu murtad ucapan atanapi kana kathiro minha eta tetep tina sapalihna itu kathiro ayakula arian ngomong jalma li muslimin ka jalma anu Islam deui ya kafiru kana lafad ya kafiru hartosna hei jalma anu kafir au ya yahudiyu atawa ngomong kana lafad ya yahudiyu hartosna hei urang Yahudi atanapi hei jalma anu bangsa Yahudi au ya nasroniyu atawa ngomong kana lafad ya nasroniyu hartosna hei jalma anu bangsa Nasrani au ya adimaddini atawa ngomong kana lafad ya adimaddini hartosna hei jalma anu henteu boga agama muridan bari anu ngamaksud annalladzi kana sanyana jalma alaihi anu tetep ka eta jalma al mukhatabu anu dicariosanana minad dini eta tetep ti jalma anu boga agama kufrun eta kufur au yahudiyatun atawa yahudi au nasroniyatun atawa nasroni au laisa atawa teu aya eta jalma bidinin eta tetep anu ngabogaan agama wa kasuriyati jeung saperti ngahinakeun bismin kana hiji jenengan min asmaihi anu tetep tina pirang-pirang jenengan Allah taala bari nama halur Allah awadihi atawa ngahinakeun kana janjina Allah awaidihi atawa ngahinakeun kana ancaman Allah mimma nyatana tina nyatana tina perkara layakhfa anu teu samar deui itu ma itu kemudian mimma nyatana tina perkara layakhfa anu samar teu samar deui alaihi ka eta jalma naon nisbatu dalika nyubangsakeunana itu anu geus ditutur ilaihi ka Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah wa kana jeung saperti lamun wa ka'ayyaqula jeung saperti yang ngucap jalma kana lapad lau amaro lamun marentah ni kakuring sa Allah Gusti Allah bikadza kana anu lam af'al maka moal migawe kuring hu kana itu dza aw law sorot atawa lamun jadi naon al kiblatu kiblat fi jihati kadza eta tetep aya di jihad anu ma shallaitu maka moal salat kuring ilaiha kana itu kiblat aw law ato atawa lamun maparin Gus atanapi aw law ato atawa lamun maparin ni kakuring saha Allah Gusti Allah al jannata kana surga ma dakhaltu maka moal asup kuring ha kana itu jannah mustakhifan barina anu ngenteng-ngenteng au mudhiron atawa anu ngadzahirkeun lil inadi kana ingkar fil kulli dina sakabehna wa ka'ayyakula jeung saperti yen ngomong jalma kana lapad lau akhadha lamun nyiksani ka kami sa Allah Gusti Allah bitarkis sholati ku sabab tinggal salat ma'ama sartana perkara ana anu ari kuring pihi dina eta ma minal marodi barina tetep tina anu gering dolama maka ngadolim Allah nika kami au qala atawa ngomong jalma li fi'lin kana pagawean
Haddasa anu anyar datang itu fi'lun. Ngomong nate kana lapad hadza bi ghairi takdirillah. Hadza ari ieu pagawean eta bi ghairi takdirillahi tetep kalawan lain takdir ti Gusti Allah. Aulau syahida atawa ngucap jalma lamun nyaksian indi disandingan kaula saha al anbiya'u pirang-pirang para nabi awil malaikatu atau pirang-pirang malaikat au jami'ul muslimina atau sakabe pirang-pirang jalma anu Islam bikadza kalawan anu maqabilatu maka moal narima kuring hum kaitu nu kabeh au qala tawa ngomong jalma la af'alu kana lafad la af'alu moal migawe kuring kadza kana anu wa in kana jeung sanajan bukti itu za sunnatan eta sunnah atanapi sunnat biqasdil istizai kalawan ngamaksud ngaguguyonkeun aulau kana tamu lamun bukti sapulanun si pulan nabiyan eta jadi nabi ma amantu maka moal iman kuring bihi ka itu pulan atanapi ka itu nabi au ato atawa maparin hu kajalma saha alimun hiji jalma alim fatwan kana hiji fatwa faqala maka ngomong jalma kana lapad ish hadza syar'u ish eta naon perkara hadza syar'u ari ieu syara muridan barina nu ngamaksud al istifapa kana ngenteng-ngenteng atanapi ngahinakeun au qala atawa ngomong jalma kana lapad laknatullahi ari laknat na Gusti Allah ala kulli alimin eta tetep kasakur-sakur jalma anu berilmu muridan bernu ngamaksud al istigroko kana meyakeun asyamila anu ngawengku liya hadil anbiya'i kasalasai jina pirang-pirang para nabi au qala tawa ngomong jalma kana lapad ana ari kuring bariun eta anu lulubaran atanapi anu jauh minallahi ti Gusti Allah au minal malaikati atawa ti pirang-pirang malaikat au minan nabiyyi atawa ti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam au minal qur'ani atawa tina al-Qur'an au minas syariati atawa tina syariat au minal islami atawa tina agama Islam